Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Utamina ka para baraya ki Sunda nu ngagaduhan hancaya carita jakarana karangan Amboros anu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-84 na. Sakumaha anu kantos dipaju dina bagian anu ka-80 balak 83. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana madarkeun kaayaan nyibayang katut jakarana harita diajak ku juragan ageum pikeun ka imahna dina mangsa alam pasosore onya. Kumaha atuh lajenganna ieu carita langkung paos nama kadehilap like, subscribe, komen, sareng loncengna toel. Atur nuhun kumaruti perhatosanana na urang Bandungan deui lajenganna ieu carita. Tonggere terang munikeun ka patarik-tarik mata kelar jeung mata waas bre di hiji patempatan atau di tengah piliweungan aya aleutan jalma horeng si mana horeng juragan agung kag iring atuh kumaha nyimayang katut mayang katut jang jakarana malah kairing deui atuh ku anak buahana juragan agung maksudna mah arek balik deui cenah ka lemburna atawa ka imahna juragan agung jadi teu dituluykeun lantaran panggih alias amprok jeung garong gerot nu kiwari teuing ka mana cenah lalumpatanana nya sanggeus sapuk kitu mah beral bae sarerea harita arindi jakarana jeung nyimayang milu naek kana kareta kuda anu dikusiran ku si Duki teh sedengkeun atuh si Isro jeung Oji mah ngiringkeun we ti tukang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Mangsa alam harita geus mimitir pereupan sora jangkrik atuh jenggaan geus mimitir yang disarada mapaesan kaayaan alam. Sora kuda disadap ting hariem ting kotoprak sukuna sajajalan jakarana majeng nyimayang kitu deui juragan agung terus ngobrol ngaler ngidul sagala diomongkeun. Ringkasna lalampahan nya ti karasa antuk nama gok atuh eta kareta kuda teh geus anjog ka hiji pakarangan imahna mah panggung tapi gede wawag jeung arus buruana lagi ketempo menikeun kalaga reg atuh eta kareta kuda teh eureun malah kudana ge hihiem mah disada malah jurus sararea oge tarurun jakarana jeung nyimayang duana narutret ni tengan eta tempat muka tempona geunah resik jeung mantak pikabetaheun we kawan tuh hade piara hade urus sedengkeun si Duki jeung baturna matur sae ngoreleng ka pipir maksudna arek ngampihkeun heula kuda cenah ka istal. Hujan
Nyai tah ieu saung bapa teh yuk geura urang ka jero kitu ceuk Juragan Ageng ngajak ka semahna sangkan arasup ka jero bari jeung terus ada runggah katepas dituturkeun ku semahna. Mangga Agan, mangga Juragan atur nuhun. Jakarana atuh jeung Nyi Mayang ameh bareng ngajawab kitu terus duanana arasup. Bari kitu nate teu eureun rutret we panon mah nitenan kaayaan di jero eta imah anu memang matak helok anu numpuk komo barang sup ka patengahan mah duanana muni molohok. Cek kasar teh mah mata simeteun da pugu atuh kakara nempok jero imah anu pertek aralus deui. Sakabeh paparabotan saku-saku nu aya di dinya katempona aralus kayaning kursi meuni hipu. Sigana teh diamparan ku aketip anu kanal kitu deui lomari kaca pinu kurup-rupaning paparabotan hiasan-hiasan nu aralus jeung maraha jigana teh ret ka pojok imah bre aya bupet anu dijieun tina kai jati nahun muni herang ari di luhurna mah ditundaan ku kembang-kembang anu saleger. Mun rek apot dong Mang Dedi izin atuh Ujang Nyai mal bebeja ka ahli warisna sok mangga carali keulanya tong ngajaran teng bae atuh. Mangga Agan. Kunaon hidup teu bencigan ureuwas dong sok ngalamun haritaeun teh pamali jang sok kadenya carali heula dina koris jage bapa areta jero heula nya cek Juragan Ageng harita ninggalkeun Jakarana jeung Nyi Mayang terus atung kontoyong ka jero sedengkeun Jakarana jeung Nyi Mayang duanana harita gugdek dari tina kursi anu hipu empuk teu kungsi lajoa aya dua awewe tengah tubuh ari nu saurang atuh nanggeui baki nu dieusi ku cai sateko jeung cangkirna sok-sok tuna dina beungeut meja dihareupeun semah pisan sanggis kitu sok anu saurang deui mah nundaan baki nu pinuh ku caneut rupa-rupaning sagala ayah ngabarak dina beungeut meja. Aden, Neng, Mang atuh dilaleut bari jeung ngantosan Juragan. Si Bibi meureun eta teh jongosna atau pelayan anu mere susuguh teh ngomong ka Nyi Mayang jeung ka Jakarana ngadenge kitu pok Jakarana harita. Aturan Bi. Atur nuhun nya sanggeus kitu maleose si Bibi jeung baturna teh arindit deui ka tukang nu maksudna mandek neruskeun hanca pagaweanana meureun sabet keur kitu jol Juragan Ageng alias pribumi teh nyampeurkeun ka dinya geek diuk jang hareupan dua semahna. Geuningan kalagrah ting haruleng bae sok atuh mangga ngalaleueut Ujang Nyai sawios tegedah asa-asa derorompok bapa mah sok. Atuh nuhun Juragan sumangga ditampi ku abdi nya sok atuh kadinya tong kala diarantep bae sok mangga tuneng ngaleueut peupeurieun anu sae mah teu aya. Anu boga imah nawaran susubuh ka semahna nu duaan sikepna somea hade ka semah paroman bear marah mai jika anu bungah kata kasemahan teh da ari geus dik tawaran kitu mah teu harese duanana oge penting ragamang kana cangkit nu dieusi ku cai enteh anu haneut meuni seugit deui regot atuh di arinu
Sabot keur kitu Jawa kadinya teh aya nu datang teh lian si Duki si Isro jeung Oji. Terus gugek Dariuk atuh handap. Nah, bake Dariuk dihandap atuh. Di luhur kadinya Dariuk teh apan eta aya kursi nu karosong. Diukaneun eta teh lain tempueun. Sawios juragan, abdi mah tiluan dihandap we. Margi abdi diuk dina kursi teh sok asa hareudang. Da puguh teu biasa. Samohon akan abdi masuk asa arateun jigana tos biasa diuk dihandap. Janten lamun dina kursi teh agan sok teu geunah we budak ditak. Dasar maraneh masuk araya aya we maknya diuk dina kursi make jeung arateun sagala. Tapi nya sok sanajan kitu lah sok we atuh kumaha maraneh we geunahna nya. Arek diuk dihandap pek cenah eta dina kursi pek kumaha sari laing we. Kitu cenah ceuk Juragan Ageung bari nyarengeh. Talila geus kitu terus seret ngareret ka Jang Jakarana. Pok Juragan Ageung harita. Kieu teh Kasep. Bapa teh ngarasa panasaran. Saha tadi ngaraneh Ujang teh jeung ti mana asal. Mun rek upload dongeng Cek Mang Dedi eta izin Juragan Ageung bari ceuneuh minimal bebeja ka anteng ahli pisan warisna. ka Jang Jaka teh. Ulah asal upload Ngadengi pananya kitu Pok Jangkarana harita. Sumuhun abi teh penjakarana pami kawit mati pasir nangsi abi teh Juragan. Oh, jadi ngaran hidup teh Jakarana asal ti Pasir Nangsi agan Pasir Nangsi. Saha ngaran indung jeung bapa hidup. Upamipun bapa mah wastana Abah Dirga. Pamipun biang Amburasti agan. Eta Juragan Ageung unggut-unggutan bari jeung panon mah teu leupas nutup we kana beungeutna Jakarana. Jika nu hayang sidik pisan kana rupa keuretan rupana. Sedangkeun Jakarana mah marehna jadi teu ngeunah rasa deui. Da puguh sok era aya di pelong kitu bae mah. Jang saha anu mere ngaran Jakarana kahidep. Nah Abah Dirga atawa saha cek Juragan Ageung lumanya deui samalah katempona beuki dalia pisan meunang pananya kitu Jakarana harita ngarasa heran samalah harita anu keur ngabarandungan oge sarua ngarasa heran sabab acan nyaho kana maksudna. Kasep abdi saha sakali deui saha anu mere ngaran Jakarana kahidep. Pami anu masihan jenengan ka abdi mah pun biang agan. Oh, jadi dibere ngaran Jakarana teh ku Amburasti. Punten sanes agan hor kumaha ieu teh. Nah bet sanes apaan cenah Amburasti teh indung Ujang tadi. Sanes Juragan margi Amburasti mah sanes biang abdi anu asli. Oh, jadi Ujang teh anak kukut meureun lamun kitu mah. Leres pisan agan tah. Terus saha atuh ari indung hidup anu asli.
cek juragan Ageng tetelepek na dumanyana teh ngeunaan indungna jang Jakarana. Sedangkeun Jakarana atuh ditanya kitu teh kelakah terus ngahuleng. Sabab hati leutikna ngerasa bingung. Nah mending omongkeun atawa ulah. Lamun anu sabenerna manehna teh keur neangan lararatan indung jeung bapana. Malah dina jero hatena jang Jakarana ngagerentas kieu. Nah saha atuh ieu jelema teh nya? Jeung non maksudna make maksa terus nanyakeun indung aing. Nah omongkeun atawa ulah ieu. Kitu gerentas ning hate jang Jakarana. Malah pok atuh harita juragan Ageng kasep. Kunaon kalaka terus ngahuhuleng sok teu kudu asa-asa lamun ceuk aya anu rek diomongkeun mah sok atuh geura pok kadinya. Kieu juragan anu salaresna mah barabat atuh harita Jakarana ngadongengkeun kasang tukangna kahirupan manehna di barandungan kursakur aya didinya sakabehna ditetek eueuh nu kaliwat tadi kurangan jauhan dileuwihan saujratna teh sebenarna sakumaha anu geus didongengkeun ku bapana nyatana bah diregati heula-heula ka manehna tapi ari ngeunaan kongkorong titinggal indung nama ngahaja we teu diomongkeun harita teh sabab didinya loba jalma sejen sok sieun bisi aya jalma anu hayang mibanda kana eta barang da puguh eta mah tu barang penting jeung gede pisan hargana teu kungsi lapok diang Jakarana harita sarengsena ngadongengkeun naon rupa anu dipenta ku juragan Ageng. Janten kitu agan anu saresna mah kahirupan abdi teh kitu ceuk Jakarana sangge sering-sering ngadadarkeun ngeunaan kahirupan pribadina. Ari eta jang juragan Ageng barang geus ngadenge kana sakabeh omongan Jakarana kitu manehna katempo terus ngahuleng muni anteng hatena jadi rusras ka mangsa-mangsa baheula ras inget kana kajadian dina mangsa sawatara puluh tahun ka tukang anu geus lila kaliwat. Tekung selila eta juragan Ageng teh rumenghap tarik napas panjang malah po harita jadi kitunya lalakon kahirupan ujang teh terus pisan agan jadi lamun kitu mah hidup teh kerneangan raratan indung jeung bapanya. Terus pisan sumuhun agan nyata pisan margina abdi luntang ngalahna teh sajabit timilarian luang sareng pangalaman nya duit teh nuju maluruh laratan sepuh-sepuh abdi tak kitu agan kasep. Naon rupa anu didongengkeun diucapkeun tadi lalakon nu biadu dicaritakeun ku hidep. Buat asa-asa sarua jeung lalakon bapa ngan ari bedana nu ditangan ku bapa masa urang awewe jeung anak kena nu geus lila pisan teu kanyahoan nasibna. Cek juragan Ageng bari melong kana beungeut Jakarana mun ditelak-telak bangun-bangun hayang sidik pisan. Oh janten kitunya agan nanging saha atuh eta istri teh cek Jakarana ayeuna anu malik tumanya ka juragan Ageng ke yang ya eta awewe teh bojona lanceuk bapa ngaranna teh Laraningrum salah saurang istri nu geulis samalah panggelisna we di zaman harita mah barang ngadenge kana omongan eta juragan Ageng ras atuh Jakarana oge inget kana lakon hirupna anu geus didongengkeun ku Mbah Daroji jeung Ambu Irah teh tukang parabot anu mangku di lembur Cikoneng nu kung harita kungsi ngabuih ngomong cenah ngeunaan dudunganana baheula samalah jena jero hatena Jakarana jadi penasaran
hayangnya hona saha atuh eta lalaki nu aya hareupeunana ayeuna teh. Pok jakarana harita. Dupi anu salajengna kumaha agan? Ieu jang. Ari anu saterusna mah panjang dongengna teh jeung lah nyaeta. Minimal bebeja Matak ka ahli disediheun warisna. we. Ulah asal Kitu upload we. pokokan eta Juragan Ageung. Ngomongna bari jeung renghap ranjung nempok kitu jakarana atuh hatena asa beuki panasaran. Samalah mah si Duki jeung baturna oge atuh kitu deui nyimayang anu keur marilu ngabandungan. Sarua jadi ngarasa panasaran. Keukeuh hayang nyaho kana lakon anu kaalaman ku eta Juragan Ageung. Sabot kitu pok Juragan Ageung harita kieu eta teh jang. Channel Berkah Segara, channel asli Dongon Mang Dedi. Kieu eta teh jang. Keun ku bapa urang dongengkeun. Ari harayang nyaho mah hitung-hitung ngarah panjang ngobrolna we yeuh. Barabat Juragan Ageung harita ngadongengkeun pangalamanana. Pangalaman hirupna anu kajadian dina sawatara puluh taun anu geus kaliwat. Dina mangsa manehna baheula keur ngora. Sakabehna didongengkeun eueuh nu kaliwat jeung eueuh anu disumput-sumput. Tetela naon rupa omonganna teh akur pisan jeung anu didongengkeun ku Abah Daroji jeung Abu Irah anu heula samalah ayeuna jakarana boga kayakinan lamun eta lalaki anu keur ngabeuih ngomong teh nyatana Juragan Ageung dataya lian Iwati Jaya Rana dunungan Bah Daroji anu keur dipaluruh ku manehna. Tah kitu lalakun anu karandapan ku kulawarga kuring mah estuning matak sedih. Sok sanajan kajadianana eta tegis aya kana leuwih ti 20 tahunan. Tapi Bapak teh saeutik oge teu bisa poho. Kitu tah. Pokna Juragan Ageung sanggis rengse ngadongengkeun carita pangalamanna baheula. Samalah bari jeung terus ngusap beungeut hatena anu nalaksa jelas pisan katempo dina parumanana. Malahan majeb atuh sajongjongan mah teu aya anu ngomong. Ari si Duki jeung baturna kitu deui atuh nyimayang. Nu tadi ngabandungan sarua maranehna oge mudah ngarasakeun kana kasedihna Juragan Ageung. Mikiran zaman anu geus kaliwat-liwat. Sabot keur kitu pok jang jaka harita egan hapunten abdi teh bade ngiring tumaroso. Dek nanyakeun naon sok bae jang. Rek nanya mah nah rek nanya naon. Punten agan rumah kumaha carios anu salajengna naon anu karandapan ku bojona Juragan Rana Wijaya di saatosna aya kajantenan gelu teh atana pitarung sareng komplotan rampong. Ngadengi pananya kitu pok hadita Juragan Ageung kieu teh seberna majang. Dina mangsa harita basa aya kajadian tarung rongkah. Bapa diparentah kudu jadi lanceuk sangka ninggalkeun eta tempat bari jeung mawa nyilara ningrum.
lantaran salempang ku kasalamatanana sabab memang harita teh keur kakandungan nya terus bae atuh bapa teh indit samalah nepikeun kang ngalaman apruk-aprukan ka jero leuweung ganggung simagonggong sagala rupa tapi diarudag bae ku maranehna nepikeun ka bapa teh tarung bebeakan sarta ngalaman tatuparna aring dilaraning rum harita teh dititah lumpat ku bapa teh tah didinya magis teh nyaho deui kana nasibna lantaran bapa sorangan oge geus teu inget kana nanaon inget-inget teh geus diimah we dibarawa ku urang lembur anu narulungan ka bapa tah kitu jang nepi ka ayeuna bapa teh nyaho kana nasibna sabab geus dipaluruh ka mana-mani oge lamun kuralang eueuh pisan beja-bejana tah nyieun laraning rum teh itu tajam hawatos teuing atunya juragan mangkaning anjeunna teh nuju kakandungan kumaha nasib jabang bayina agan. Ya puguh oge kitu pisan jang geus leuwih ti 10 taun bapa teh maluruh nyilaraning rum jeung jabang bayina tapi oleh teu kapanggih astagfirullahaladzim matak sedih keur bapa mah eta teh jang supami nyilana nara laraning rum salamet sareng aya keneh di kieuna tangtos panginten ajeuna teh tos lahiran pangintennya agan nyatarang tu atuh geus ngalahirkeun sabab geus 25 tahun katukan kajadian eta teh lamun ceug aya mah geus tangtu anakna oge geus sawawa lamun parang lalaki jikana umurna moal jauh jeung ujang mata timimiti bapa nempo rupa hidup bapa teh boga pikir lamun ujang teh anak lanceuk bapa jeung nyilaraning rum tapi hanjakal dari ukur dumasar kana rupa mah teu bisa nangtukeun bener jeung henteuna terus pisan kan sabab sagala rupa oge kudu dibarengan ku saksi jeung bukti nu kuat tur ngayakinkeun. Leres pisan kan janten kada aya buktos anu kiat daging naon atuh anu tiasa janten buktosna teh agan kieu eta teh jang baheula dina poe kajadian dina mangsa bapa jeung nya laraning rum diudag-udag ku komplotan garong bapa nempo lamun nyilaraning rum teh make kongkorong emas anu digagantelan ku batu berlian anu rupana biru eta perhiasan teh alus pisan jeung pasti moal aya nu bogaeun sejen mah naon sababna lantaran eta barang teh ngan aya hiji-hijina minangka tanda kacinta Kang Rana Wijaya lanceuk bapa tah kasa urang istri anu panggeulisna jeung anu paling dipikat cinta nyaeta laraning rum barang cacap eta juragan Ageung ngabuih ngomong lang jakarana hari tengah ulang ras ingat kana kongkorong pamere indungna baheula teh hatena ratu tutunggulan beungitna katarapias sakaligus jeung atoh lantaran lamun bener teh mah kitu geus tangtu juragan Rana Wijaya jeung laraning rum teh moal salah deui nyaeta pisan indung bapana anu keur ditesangan ku manehna kunaon kalangkah ngahulang jang jakarana ti ngawalon menang pananya ti juragan Ageung tapi kelah terus
Suplengna diasupkeun dia kana jero saku baju kampretna ku siwa ngaluarkeun bungkusan leutik. Nempo parepola kitu sakur nu aya di dinya atuh ngarasa heran da puguh can ngarti kana maksudna. Jadi ngan ukur melong teh malong nempokeun. Sanggeus eta bungkusan leutik aya dina leungeun sor atuh diasongkeun ka Juragan Ageng bari pok harita. Manggagan uningakeun bae ieu. Naon da teh? Kok atuh Juragan Ageng kana bungkusan anu diasongkeun ku Jakarana. Sakedapan mah terus dialak-ilik dinangna dinengne jadi ngarasa penasaran. Kitu deui si Duki jeung batur-baturna nya teu tinggaleuan nyimayang oge sarua maranehna boga rasa penasaran hayang geura nyaho kana eusining eta bungkusan. Sanggeus sawatara waktu eta bungkusan teh dibuka eusina katempo ku sare oge. Tapi encan sidik nah naon atuh eta teh. Sanggeus kitu kop atuh harita barang teh dicokot terus atuh dijungjungkeun nalaunan pisan. Barang breh tete lah eta teh kongkorong emas anu digagantelan ku batu anu rupana biru. Atuh sakur nu area didinya mah sakedapan mah eueuh anu ngomong. Sakabehna terus mencerong kana eta kongkorong nu katempo alus jeung batuna gugurilapan kasinaran ku lampu cempor anu ngagantung nyaangan patengahan imah. Sedengkeun atuh Juragan Ageng anu boga imah teh harita terus nitenan eta kongkorong. Kalawan diadak ilik dinangna nenge digular digilir ditatap jeung diusap. Sabab manehna hayang yakin kana eta barang nu ayeuna aya dina leungeunna. Nya sanggeus aya kasawatara waktu renghap atuh Juragan Ageng naik napas. Bari jeung terus ret ngareret kajang Jakarana hanya akal mangsa misah wanci nyapi cang para pamirsa. Ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Didi beres neruskeun carita dina bagian anu ka 80 opatna banyak. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 85